Ambu, ambu, Naon abah? ya geus ayeuna mah abah minta hampura anu kadua kali nanya. Abah mah kitu-kitu wae ka ambu. Moal ayeuna mah abah mah kitu-kitu deui geus erak ku anak-anak abah ya ayeuna mah komo si memek geus balik ka imah Nya ulang ngerakeun ka anak-anak. moal ayeuna mah geus moal kitu deui abah ayeuna mah ye. Geus ayeuna mah sebagai gantina abah arek ajakan dinner ka ambu kumaha daek teh ambu. Diner kemana abah? Oh nya aya tempat pokona mah dijamin ngeunaheun pokona mah ambu ayeuna mah geus moal kos kamari deui moal kecewa deui ayeuna mah ku abah ambu. Bener mal gagal deh abah. Moal ayeuna mah ya ari ambu beki seblak teu. Penyebut abah tuh kesukaan ambu. Tah eta tekan seblak teh kadaharan ayeuna budak mara zaman ayeuna ye seblak jeung seblak wae tah ayeuna babaturan abah teh arek ajakan abah ka seblak. Oh babaturan abah. Heeh babaturan teh boga rumah makan seblak mah teh geus viral cenah loba nu kadarinya cenah mah teh ngeunah cenah. Terus ayeuna mah abah ayeuna mah ambu jeung abah urang ka ditu. Ayo irasi. Dan heula anu geulis pokona mah ayeuna ketos magrib urang mangkat. Rabu mandira teh nya. Rajung. Rabu mandira teh nya. Rajung. Rabu mandira teh nya. Rajung. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Mandi nu geulis. Ulah ngerakeun abahnya. Abah Pakai gaun nu pangalusna. Oke, Anu Abah. kamari diberikeun ku abah teh. Ayo budak. Di mana sih budak teh aing mah lah meuni kota geus lieur ka itu ka dieu neangan. Coba ambu coba buka tah HP Sherlock kasugan deuleu ku si kedeng abah kedeng. Kodong-kodong aing meuni geus cari cangkeng leumpang ti itu ka dieu. Tuh bener abah ka dia tinggal lurus deui saeutik. Heueuh lokasi mah geus di dieu di belah mana ieu buah-buah si budak angkurak ieu ngaheureuyan abah deui wae ieu. Ulah sapoe ka suujon abah. Ulah wakas ujung kumaha asa mengabelaan wae si eta aing mah. Ih emang bager budak eta mah abah kambo. Geus aing budak tangan ka itu meuni geus capek aing meuni geus nyeri cangkeng coba ieu Duh, jaba aing ti korom meuni geus garing ieu teh ambu aing mah kelak. Warung seblak paras. Bener teh iya, warung seblak paras mana teh mok-mok. Ah bener abah. Bener ya, itu sugan aya panu gelona di dinya di jero lah. Ah bener ayo. Kelak. Datang si abah si abah. Barudak ieu. Barudak abah. Kayak lah ngomong-ngomong ku tangsa nyangkan sabelah. Aduh, teh ngerakeun pajakeun motor di kumaha-kumahakeun ku abah. Pan tadi ku abah keur di jalan. Oh, nya aing haus teh hidang haus aing di perang garing. Datang teh kalah pasea. Ye, lain pasti heueuh assalamualaikum. Salam. Mana mari geus kolot loba poho teh hidang. Buset abah meuni lila nungguan meuni kuat tangkul. Banget sih aing meuni kuatan kuralang kuriling kasih si Cikampek eta teu kapanggih-kapanggih Arek alamat. nunda si ambu meureun di eta Cikampek. Oh nya aing aya gerbong kosong aing geus ku aing kasih ambu di bawah heula gerbong kosong. Soalna hoki we teu hidang tohun. Adiuk. Ngomong iya tempat seblakna ieu. Sebelah teh mok-mok teh ieu nu kerame teh bah. Iya warung seblak panas mana teh mok-mok teh anu loba geuning loba diaromongkeun ku batur. Lain diaromongkeun goreng belagu maksudna teh loba nu ngaromong tos di dieu mah pokona katagihan cenah oge da paling ngeunah ieu teh bah. Nya heueuh teh hidang Kerabake mana coba mana ya. Deuk kasok ambu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kablah dieu. Meleng wae teh geus ningalikeun saha sih? Si ambu mah. Ampun pisan ku aing mah. Baju we geus alus. Ambu teh kumaha sih? Cek aing oke ya. Kira-kira meuli baju teh atuh kira-kira baju tuh kurang bahan mah tong dibeli. Aing meuni geus capek ngomongan indung sia teh Ngame abah kabita deui mah teu baju Neng. Aing kabita hayang ngulup aing mah lain hayang numpakan. Ayeuna abah sok arek milihan moal menu-menu na loba. Arek pilihan hayang naon sok pokona Milihan. penting ayeuna mah spesial kanggo ambu we pokona mah gantian kamari gagal. Spesial. Pokoknya hayang kabeh lah ambunya. Teu hidang hayang kabeh ari batur moal kabagean meureunna. Ambu beuki seblak. Gokil lah kesukaan ambu. Olo kesukaan ambu. Geus pokona mah jieunkeun we nu aya jieunkeun. Sekalian aja eta Jen keneng. Ari di dieu aya naon wae seblak doang ya. Oh loba di dieu mah tuh kopieun. Minuman anu salah leger aya. Loba aya. Aya ambu minuman anu salah leger oge. Kopi naon ge di dieu mah. Kana tuh ambu geus haus ya. Sabarnya ambu. Sabarnya. Pesan keneng. Ayo buru besi pingsan banget ya ambu. Pesan keneng terus gampang eta mah. Kumaha neng geus dipesankeun? Entas kan. Hai Pak, urang di jero we di dieu mah bisi diglumut laleur. Oh teh hidang parasana aing bangke di gurumut laleur Nya bisi si ambu pancan mandi. Ayo tuh ambu. Ayo, urang di jero meganaheun.
Nasna gohowean. Hah? Nasna anjen awewe pa. Kunaon? Nasna kane anjen awewe. Awan Di mana? niku. Oh, di itu teh ya. Oh, anak wa an si usi. Ya kembae. Aming kan ulah wirang teuing ho. Ane si nasna wean. Enak kumaha terus? Enak kumaha? Ayo ko ayo. Apa? Apa? Kak. Haha. Siga si Udin. Aku Ayo buru. Acara naonnya si Udin ya? Ayo pak. Kita harungkul gitu. Ayo bergentong. Ayo. Bener ya? Ayo tuh. Aing meni geus lila penasaran ya aing ya nungguan ya. Nah, kumaha rasana Ambu kitu teh. geus perbutan ya. Ambu kumaha ieu? Seblak ieu. Naonna? Suasana senang teh? Ya seneng banget lah ambu mah kamu bang. Ah, siapa senang wae ah. Senang-senang siapa jeung aing, musara amat rasa senang siapa. Ulah pas Ya, udah ke siapa teh salah dah bos aing mampu ah. Tuh anak ambu karunya geus karak daratang eta ti Jakarta. Ya. Ieu meuni pinuh wae nya mun daragang nang nyam jalan-jalan nya. Aya wae di meuni kuatan ieu resep nyalina ah. Oh iya ngomong-ngomong mana sih ieu seblak can anggeus kene wah gitu ya. Udah Sama deh, seblak Malina. Oh nyalain masalah sabar beuteung aing geus kuropakan ya. Kamu ini nyerakan bisa boga abang. Hilang. Tah di saya tah. Tah geningan aduh iya geningan seblak teh naon teh kokom teh naon teh? Teh mok-mok. Untuk mok-mok nya kada ulah make ulah salah make. Oh, bisi salah. Aduh pedok jigana ieu mah ya dah. Aduh mantep. Sok asaannya lah ambu kurang naon ambu. Kadek kurang uyah. Lamun kurang amis tinggalikeun beungeut abahnya. Enya. Beungeut abah mah amis ditinggalikeun ge. Kok kamu asan lah coba. Aduh kumaha ambu? Aduh, kenapa? Karunya mau dekat dia nya. Aduh bener sih ambu. Wah, sakasan lah apa? Coba abah asaannya. Kenapa? Coba pahuap-huap, coba meromantis. Ulah pas sewa. Ambu we jeung abah ya sok pahuap-huap. Kok gede-gede da aing main kuli manggul nya. Pengantin. Gitu atuh, ulah pas sewa. Apa tercinta? Aing mah Kual manggil pokoknya kesal lagi kos abah mah moal malah manggil. Siapa kan aku sakit ke siapa? Ngomongnya luhur teuing gini nya. Teka tepi. Kemana mah pendek udah oke ah. bener ngeunahnya seblaknya banyak. Oh nyapir aku atuh seblak non teh mok-mok nya nomor hiji di dieu mah deui ah. Oh si kana di mok-mok wae, Bang. Ngomong-ngomong alamat tadi mana itu teh? Di kebon buah Cikampek di dieu teh. Oh di kebon buah heeh. Bareja adu dulu rang kabeh babaturan mana nya? Oh di bejaan, Bang. Lamun naik jajan seblak tong ka mana-mana di dieu wae di naon itu seblak paras mana teh mok-mok. Pang pedona pokona mah di mana di kebon buah mah deui ah. Patrenyak we banyak. Yang ngomong-ngomong di seblak teh mok-mok teh aya seblak naon wae? Oh di dieu mah loba Bang paras mana tinggal milih. Oh komplit cenah lain. Aduh. Itu naon di dari ya? Oh nya kereon nih aing keur ngadar seblak ieu teh mok-mok. 7245 aing teu diajakan geuning. Oh, ari ujang arek naon jika dia ujang? Oh nya nyeblak ujang. Kayaknya belak. Oh, teh hidang. Mana anak kesianti lah ya. Geus ambu. Siapa? Ya, cedekan. Geus atuh geus. Kan abah oge geus kahampura ieu. Geus ulah pas we ambu. Geus tong mamawa Sianti. Siapa nu atul we teh mah. Sianti mah geus dikirimkeun ka Arab ku abah geus tong mamawa Sianti. Aing mengadar seblak jadi gagal deh. Ngerang. Ya, arek nyeblak. Arek tinggal seblak kana beli kayu. Oh iya Bang, ka jadi. Atuh si Ambu. Sosok songong ieu si Ambu ayo buru. Cek mesen Tong abah mah karo Ambu coba tak utang mah kuat gareng so. mun teu ngeunah awas ya. Wah, enak, anjir. Kuning dede. Wah, dede. Oh, dedang batur gede ngali awak legug. Ketik sotet awakna. Iya mah lain dede, iya mah kolonel, nu kieu mah kolot-kolot sagede menel. Dardo. Ya gratis ya ngeunah. Iya, sia mah loba omong gini geus lah ah. Bayarannya. Seblak nu paling ngeunah di teh mok-mok, Bro. Ya naon sih ieu? Kumaha rasana, Jang?
Ya weh can biasa. Oh, can tuh aing heula nu ngasaan ah. Anjing ngunah euy. Ngunah dong. Mantap dadonya, mantap nya. Ngunah. Mana ke kadarinya seblak ya. Ya, pokoknya mah bejaan babaturan mana nu di mana-mana bejaan urusan di Cikampeknya lamun nyeblak ka dieu wae ka warung teh mok-mok. Mana balad-balad sa alam dunia we kabeh. Oh, teu hidang. Ya juri kita datang ka dieu merenang. Pokona kabehan we. Nya bari diuk atuh, mereka sorowodo. Tempoan tuh. Geus, tanggal anu seubah. Geus taruh. Ya kadarinya tah ya seblak di dieu. Berbuah. Tah ambu aya nama ambu geus kalaksanakeun hayang diner jeung Abah teh kamari kagantian kanya. Aya nama geus kumaha seblakna ambu puas teu? Puas banget abah. Oh nya pati pokona jajan di jajanan teh momok mah teu puas ah. Beli lebay. Da teh momok mah bisa muaskeun naon oge. Bah. Kedeng lah ngomong-ngomong ieu saya ieu. Hidang. Ieu anak Abah ieu. Anak abah nu mana? Anu kuliah teh apa di Jakarta? Oh si eta teh saha? Si Memek Komaria. Oh Memek Komaria. Heeh. Kunaon kitu sia? Aja jeung uing bah. Oh nya poe aing budak ngadaekeun mah teh hidang. Set boga apartemen 10 di ditu. Percaya aing mah kumaha sia we. Empang 5 laukna loba bah. Eta sia izin heula kasih ambu sia. Wah, ieu rada hese bah. Mayo ka dieu. Oh nya aing ge bisa eta naklukkeun si Abah. Teh hidang. Minta ieu heula mun izin ka dieu. Ya Ya heuh. mah bisa sia we eta mah. Kajen teu, cek. Eta tanya jalan mana daekeun teh hidang. Ayo mah geus kumaha urang ieu mah ieu tah. Ya bener lah, bohong gitu ya. Terus sa anak si Yanti itu dah. Geus ambu ya sia tong ngomongkeun wae dia deken. Aing oge geus bisa ngahampura si Udin, aing oge geus kajeun nanda geus sadoklokeun aing oge nepi ke kaneuit santai nepi ke ayeuna ge geus kembae. Geus geus. Wah, aing geus moal nabak bebujur si Yanti aing janji moal. Apa janjinya Abah? Janji moal aing moal nyabak bujur si Yanti cuma nyabak pipina doang meunang ambu. Heeh, geus lah. Oh kajen. Kajen. Oke dibere ieu na, onon uang ieu na 10 Geus juta. aya nama sia teh kudu marebut, sia teh kudu marebutkeun si Itil, si aya nama aya si Memek geus we si aya nama kasih Memek mendaekeun mah jelemana. Itu ka ditu ieu ka dieu. Naon? Resep nyeke heula bos heula. Sama me anak buah, bos heula. Urusan pasti Abah kumaha urusanana ieu. Heula bos heula. Lược đặt 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 Ayo. Mun dipecat mending kumaha ya? Bos heula bos. Nya aing budak teh dengekeun heula. Ya aya nama lamun sia bogo sia saingan anu sehat ulah kegituan. Oh, ayo rek di mana di lapang. Biasana. Sehat sainganna. Ya geus dengekeun aya nama tawaka parabot sia eta mah urusan sia eta mah sok ala hatena anak aing ye. Alah hatena. Ulah paseh ulah parabot era kudu boga tempat hidang. Alah hatena. Hidang sia mah. Urang operasi yuk kayak itu ka tamrim. Lain hate eta teh dang. Hatena sih. Sia kudu bisa-bisa tanggal luluhkeun sia. Hooon. Oh jadi saingan. Ah, ini mah sia dipecat nya. Oh jadi apain lah. Oh yang enggak sok masing-masing mah. Oh nya kan itu nya. Awas wae lamun baik deui. Alhamdulillah nyambunya. Biasa kumaha ngeunang banget di mah Mbak Ambu, atuh nuhun tos nyimpang di sebelah warung teh mok-mok. Oh, sami-sami teh alhamdulillah Abah oge jeung Ambu atur nuhun pisan geus tos diizinan ye dahar di dieu dahar seblak meni kuatkeun pisan nyambunya. Enak banget seblakna pokona mah. Pokona mah geus moal poho pisan rasana seblak teh mok-mok pangeunahna di dieu mah eueuh deui. Ya ulah poho Ambu duduluran Ambu kabeh bejaannya. Pasti Kita jarajan di warung seblakna teh mok-mok. Sebelah teh mok-mok. Banyak ke di bejaan. Adenge teh sia Ondo. Sebelah Teh naon? itu warung sebelah teh mok-mok. Oh, teh mok-mok. Dan ade sia ulah bogo teh hidang ka teh mok-mok sia kade. Iya teh mok-mokna. Teh mok-mok mah anu itu. Ono itu, lain ieu. Pokona mah di dieu mah sanaon ngaranna teh seblak parasmanana eueuh deui hiji-hijina cuman kenal teh mok-mok doang berenang nya. Pangeunahna di dieu mah geus nyarahun orang dieu mah geus arapal urang doang anu jauh urusan apa. Perkara Ke ka di dieu atuh ah.
Nyaho ka dieu deui ulah henteu unggal poe kitu nanaon atuhun pisan teh mok mah kade ulah minta gratisan unggal poe teh hidang takut batur jeung abang geus teh ka dieu sia mah aya nyaho sia mah aya kahayang blegung pokona mah ye ayeuna mah urang doakeun ieu warung parasmanan seblak teh mok supaya leuwih rame deui. Amin. Supaya makin sukses ieu warung mah supaya leuwih gede nya. Amin. Sok urang mah ulah henteu di sosmed di mana-mana urang sebarkeun ngaran kedaina teh mok ye. Naon seblak parasmanan teh mok nya. Ulah poho kade. Bantuan teh mok karunya. Oke, siap Abah. Ame leuwih loba deui fansna. Ke orang saminggu sakali orang kade nyambung. Abah. Ya ampun mun kok deudeuh pisan abah mah abah. Aduh. Geus aya nama abah ngomong-ngomong geus nyeri cangkeng ya tah. Urang sakalian pamit we ya. Sore kemana nak? Oh, jadi hidang aing rek balik rek ngendong gitu aing di dia. Ngendong we lah. Wah, mesti diusir ku teh mok aing. Nuhun ya teh nya. Atur nuhun pisan sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Budak Tangkulak. Selamat malam semuanya buat warga Cikampek, khususnya Kampung Sukajadi, Kebon Buah. Kalau mau makan enak, kuliner sambil seger-seger makan seblak, jangan kemana-mana, datang saja langsung ke tempat seblak parasmanan teh mok. Yang ada di mana? Di Kebon Buah. Sukajadi. Pokoknya rasanya raos pisan, mantap, minuman nanas leger eueuh duana pokoknya di Cikampek mah cuman di kedai parasmanan seblak teh mok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Karawang, khususnya warga Cikampek, Kebon Buah Sukajadi, buat teman-teman semua yang mau nongkrong seger sambil kuliner, khususnya yang pecinta seblak, jangan kemana-mana, datang saja langsung ke warung seblak parasmanan teh mok ya. Jangan lupa datang langsung ke warung seblak parasmanan teh mok. Dan tentunya kami atas nama Mang Dasta dan juga Budak Panturak mengucapkan terima kasih buat teh mok yang sudah mengundang Mang Dasta dan juga Budak Panturak untuk datang dan mencoba makanan seblak teh mok. Sekali lagi buat warga Karawang, khususnya warga Cikampek, Kebon Buah ya, Sukajadi, jangan lupa yang mau makan seblak datang saja langsung ke warung parasmanan seblak teh mok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.